Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patatang deui sareng ieu kasep cek mah. Abi nuju aya di tukang baso urat si Abah nu jalan Baranang Siang nya. Nah, oke. Santai dulu ya guys. Mau ditungguin dulu, oke guys. Pak, Iya, enggak. Enggak. dikecapin, oke. Yuk, kecap. Tambah merica. Oke ya. Tambah saus. Secukupnya aja. Nah, sambal. Oke. Yuk. Kita liatin aja ya. Pokoknya mah kabita. Seporsinya 15.000, rasanya aji banget. Yuk, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikana fima rojakana wa qina adzabannar. Amin. Bakso putihna mantapnya. TOP BGT pokoknya mah rasa pernah badai nge-review makanan mah KBW hubunginya. Nu penting mah saya mah hayang mukakeun rezeki batur tong mang sabara abi mah ku mukakeun rezeki batur ge geus alhamdulillah. Hayang majukeun pedagang kaki lima pokoknya namanya abi mah abi nuju tuang lanya kelanya ngacaplukna. Tah nya ngaran bakso urat teh ieu nya. Tah. Nih. Tah. Ngaran bakso urat teh ieu. Tah. Ada bakso cincangna aya. Mantap poe abi mah di Mang Lili mah bakso uratna batagor. Bakso kering mah. Udah pokoknya mah di abade di mah segala raos. Alhamdulillahnya Pep. Yuk sok dah guys ya. Dongkap ka dari saporsi cuma 15.000, murah pisan. Pokoknya mah mun tuang bakso urat si Abah dina lapar jadi wareg aslina sok dijamin pokoknya mah. Yuk, partos lah di Jen Kasep cek mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.